Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Alah, Mai. Ai blaster kieu naon ya euy? Bek kieu euy. Akan. Apa? Naon? Ieu teh kuda zebra. Oh, kuda Kare, zebra. lain kobra, nanti zebra. Hewan-hewan Jingnya, maksudnya gede kieu kakara aing nempoy tambah sakuda-kudana nya. tambah ada kurang Ieu mah euy bencong kira mason euy. Wah, iya dia. Kenandi suasananya. Mai. Montah. Ieu tah binatang naon ieu panjang kieu bohongna euy. Ieu mah tiga soang euy. Wah, ku soang kieu sia teh. Saya emang bohong panjang kan? Banget panjang. Ieu masa iya ya euy. Orang untan nya lain. Ah, ini kan jerapah ya mah. Oh, jerapah ya teh. Ah, di mana? Jerapah gede kieu euy. Dia kuda rengkong ieu mah nya kumaha kuda euy. Oh, Kang. Ah, ini juga bagian video Kang. Ah, penumpang. Tah, iya bener. Kang, Kang. Garuda Pancasila karesep akang ieu mah. Nu helang gitu mah ku dina film Indosiar. Hayu yang kadinya mending ya. Yuk. Aduh. Son, akang boy. Pamotokeun yang geuna di dieu. Bukan, Kang. Yo, siap. Ya, san, foto san. Siap, Son. Kang. Wah, geunaan kieu Son euy. Guys, salatuna di Son. Di Son. Tuh, 2, 3, trek. Tuh, 2, 3, trek. Di Son. Son, di Son. Son. Tuh, 2, 3, trek. 1, 2, 3, tos, Kang. Sampai apa tuh anak film Indosiar? Naon, Kang? Ulang teh anu ieu teh anu gelut teh Oh, Kang. anu baheula manini lampir. Oh, Kang, apa? Nah, ini juga ieu akang cobaan foto kieu sok. Kang. Kang, naon, Kang? Tuh, 2, 3, cekrek atas, Kang. Geus sono ya. Ya barang emang euy. Aduh. Atuh jelema babi hutan aya di dieu deui. Monyet. Monyet Kang itu Kang Roy ngaburuan sepertinya lah Naon, Kang? Aduh. Salah gitu mana kumaha itu jelema babi hutan tuh. Itu mereka aduh. Mai, tuh. Ayo disarai mirusan. Apaan kan ayo ah? Tunu. Apa dengan lo, Kang? Terus kelilingna. Pantau lah si Cul, pantau lah. hei tuh siap Alat. hei Hei. turun Enang suang. Kalau memang dia naon kayak lebaran ya tanggal meula we, Bro. Maya teh sekali wae di mana-mana rariweuh. Teh kayak lebaran tanggal meula. gena ieu Tegena ku naon? Tegena. Maneh. Kamu kayak lebaran kayak isuk deui we atuh. Mana emang bari mararabok wae. Aduh aing mah. Kuat ya. Tekuat naon maneh? Aduh bulut yang oplos pisan. Alhamdulillah atuh kayak lebarannya, Bro. Alhamdulillah lebarannya. Sama lebaran mending rariweuh pisan sok. Oke, tah. Ya, oke. nah ini mah sia unik adit sing balik kena ieu waya aing nama Oh, anjing cuma ieu boga wilayah deui wae nya. Langsung wae ya. Naonnya? Naon kada Geus ayeuna mah geus nya kayak lebaran. Ayeuna mah geus mina Aidin wae Fedin lah. Nya, oke. Geus. ayo awas ya mau ieu Anjingnya Son. Jelema kitu boga di wilayah deui nya ilmu naonnya. Kang ngomong ku akang ayukeun mah tadi. Oh, ada masalah kepanjang deui sono mun diaruyukeun teh mah ararat sareng jelema leutik kitu atuh. Heuh, enan Son yo. Iya, boy. Nama laleus boy. laleus pisan mah aslina. Pecah tama wah kayak dari balik mah ya. Geus burit Lihat ya. Cuaca geus mendung ge nya. Ieu ais. Kurang kita ulin guna ya.
awewe mun. Ayo atuh mah ya hari kitu mah. Ay sabar dok. Itu aya yang teh montok nih. Banget nang caang kos sampunian. Wah, teu ya kamu. Kang, doa ya we, montok pisan sih. Banget ah, kos sampunian hayu kan. Mason, Itu Kang aya awewe montok pisan. Banget lah caang kos sampunian hayu Kang. awet. Bet enak ada sore sekir hari uang Kang ayo campekeun Kang. sieun dedemit we nyamar di awewe Moal. Ayo coba nanya yuk. Iya, kayak ngerian yuk. Kang. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Biasa kenalan. Bade lawan ka dieu. Coba silaturahmi we gitu. Hoyong kenalan sareng istri-istri nu cantik gitu. Da atuh kumaha raraya. Mudah mah emang lah wajah tidak memandang tapi hatinya yang tulus gitu. Tapi da zaman sekarang mah mandang fisik. Emang fisik mah seueur lah dibon binatang. Enak. Tah Kang mah fisik mah jadi bagong wae. Neng kayak kenalan. Enggak. Oh iya tuh. Abi Kang Eboy. Abi lala. Son, jenis strawberry Neng kayak ini Enggak. Abi Lilis. yang Doraemon son. Aduh ya mah. Emang linknya tadi mana gitu? Abi kacangan. Orang Pakacang. Benernya dari wilayah ieu mah wilayah Kang Ipunya. Nah, aya naon sareng Kang Ibu? Eta bangsat orai. Ewe mah tong pasar teuing. Kudu lemah ngemut itu. Itu we Kang. Aduh, jasa calik tuh. Mangga. Ada yang di tengah bios. Gede teu sopan. Ya, kemana? Abi pada naros kaneng euis bisa namanya. Abi lala. Lala terus gaduh kebeakan. Ini loba tatanya. Teu acan abi mah. Oh, pantesan datang. Ada serobi hati AA. Bisa wae sia am. Ini ada ama. Tiasa nganggoma tapi dina hati mah ama bergeber-geberan. Bacotnya AA. Sudah. AA mah ka ditu sayang ka dieu boyong. Nah ama tos istri hiji tos hayang dia we. Jadi Ari basa mah aramis AA. ini ada ama jarang lah selingkuh mah tapi kalau cewek satu tapi satu setia gitu. Satu di depan, satu di belakang. Nah, atuh jadi itu sareng abi atau sareng siapa? Oh sareng neng lala gitu dah ieu rakana mah ini nya. Udah bisa. Dah atuh kapan-kapan mah jalan-jalan we atuh. Aga doa apa ngajak amang ka teteh abi teh. Atuh insyaallah masalah artos menyanakan di kantong rese. Ada zaman kayak nama ku artos, sanes ku bacot. Bangun ka insyaallah masalah lah jajan-jajan wae mah kitu insyaallah ditanggung ku AA gitu. Kade AA calik dina samak, sanes dina kursi. Neng biasa minta nomor WA-nya Kang Ibu. Iya, aya amang. Awalnya mana? Terusnya? Jatuhnya kapan-kapan mah kamu sareng neng gitu berdua. Amang we da kuduna naon ge kudu gaduh izin heula atuh ti orang tuana hanes asal ujuk-ujuk amang. Hanes sinis-sinis datos kieu ieu mah ari teteh abi mah cicingeun, ari abi mah sinis. Atuh maafin. Da tidak ada kata maaf kamu karek ge kenal meuni wawanianan kieu. Udah akan nemek kenal tapi hayang kenal lebih dekat gitu. Ya kan butuh proses ari AA mah ujug-ujug ngajakan amang we. Oh, masalah proses itu mah bisa dilanjut lah bersama-sama gitu. Terus satu aya namanya Badewi gitu. Mun bade ya ge tos burit sama. Mun abi ge Badewi terus burit soalna tacan. Tacan merak embe gitu. AA mah seueurna ngaghosting. Kayak ghosting aman terus dari hati yang paling dalam. Ghostingnya terlalu dalam. Nah atuh abi bade jalan heula atuh ya. Aduh hati asa ngiring tuh.
Ayo wae. Namanya ayo tuh. Bade ka mana? Padanya ngiring sangsin mana? Di pengkernya. Oh nyaman hati. Masuk. Ariwana mana esok mai? Lain urang renyuan tengah meni. Akang kesempatan rambut sepeda. Kayak masalah itu nama itu. Ini jadi ada sini sih ada sieun kayak aja. Bersih duren. Anu duren teh teh. Rasanya strawberry mantap kan. Kata mah ada lungu lah cocok lah gitu. Lumayan gitulah. Ini tangga kesampungan pisan. Teh ari teh dadai kanan kasih Kang Eboy si Kang Ebot mah ciga buntelan hitut. Kelios buah hati nama tulus KTT bare bener-bener KTT. Da ku zaman ayeuna mah ari teh marandang fisik isin atuh dicana ka bumi ciga buntelan hitut kitu mah. Kitu ieu ika batu teh. Da jeung nyana enak isin ku si mama atuh nyandak buntelan hitut. Kelios sugan wengke mah memperbaiki keturunan anak saya. Rek memperbaiki keturunan kumaha si Kang Eboy lagi ciga buntelan gitu. Di meja teh ulah kitu. Teu ulah kitu, da zaman ayeuna mah merendang fisik, teu isin kitu keluargi. Ku dulur-dulur ieu ciga buntelan hindut kitu nyana ka bumi. Neng. Abi haus atuh neng. Giriweuh ari naon teh anger. Atuh buru burit. Tas we dulu. Subscribe Bukit Kelura sip rasa kocak piutan berapa anjing